kumaha ya rasanya kalau aing aya teh ngakueleh ieu patan konkat teu ya metu ieu budak kuat ku aing sia nying nah kumaha sih teh nying tah sia budak anaknya aing tinggalkeun ya tiluan balan mana nggak tahu ampun sa aing mah rek ngalawan deui mah ampun sa aing bayana aing make jurus akhir sia ya tuh kelah nikah aing mah nya goblok adi tengah dolekakeun we ungkul kalahkan dipikeun itu mah mungkin najam nya aing mah ye nonyen mamalah adi aing teh ye sia ku aing nih musnahkeun sia di alam dunya ieu nya aing jampean heula ya amalukum nya sia musitu mata lontong kali wah sia ming ya aneh kota sing selalia aing rek ini telah aing aduh ampun ya lo si asa tapi ke kieu lamunna aing dileungitkeun ka mana ieu jeung teu wauh ieu lembur geus ya itu calana si Aksa geura balikeun sih urang kalabur ya ayo kumanehnya sorangan balikeun ya bae ku aing urang balikeun lah jeung manehna ceula maneh bisi kumaha onam ku aing nagoan ke di ditu bener banget tuh hese urang aduh bo juju atuh ngaleungit tuh gede aja ngaleungit oh geus beak nya ilmuna nya ini kumaha euy cara malikeun calana aing kasih asa sing diudag we aing ka itu cincong kalabur si aing mending bongohan gitu ku aing heueuh lah aing bongohan di tukang bukan yang bawa heula ku aing calanana aing ieu sia ingin wirang ka aing teh yeuk anjing gaki ieu ih jangan mana ieu ini lah teang deui ku aing jang kelakuan sahal sok nyebutkeun calana teh nah aing mah ampun bagi jang teh belah dinya tadi teh kumaha calana teh kumaha nya ini si asana bongohan ku anak sih aduh Allahu Akbar pagapagan saha ieu teh nya aduh calana jana mah si wo ieu mah ieu ku aing mah tangan heula ieu mah ieu cenah urang elingan aing kumaha nya nying hareupan bulan Ramadan aing bakal di lockdown dirante kabeh umat-umat aing tinggalkeun ieu leuweung di kebonan lamun teu dijagaan ku aing mah ieu teh matak aya nu macul saeutik ku aing digebahkeun kabehna oge inna gelut lah eleh sudah salah ngajak ke si Asa padeukeut-deukeut kudu main tukang si Asa mah daripada jangan aing mikiran sindag mikiran lockdown ning si pocong ku aing ajak balik sia tah ka lembur aing ini teh lah lainnya diundang ka ditu ka don elehnya mana rek balik man orang balik lah geus ka mana aing emang balik ka mana mana bingung aing mana nya henteu aing ka mana nya teuing meureun ninggalkeun sia teh mah nya anjing dari aya nih ku aing teteangan di Lebak aing di Lebak aing mana rek balik moal hayu balik ke mana balik ya bingung jeung bingung teu anjing daun talus leuwih kana ieu balik ke mana man bingung balik ke kalamur di lockdown sarua lamur urang di lockdown sarua mending antar heula ya aing pamit heula teh kedeung kadinya ka mana almarhum nini aing ayo atuh sebelum nyerosot gitu tahanat tah hese nyerosot sababari tuh aing mah
berarti kalau be aku sero nih. Aku mau ngajin kieu kulit campur naon deui duit teu boga ieu teh. Baiklah. Harapan bulan puasa kalah pasar kieu ieu aing kumaha yang piduiteun aing tarung jeung si Asa medok deui teh. Si Uwo di gerok-gerok teradaik biji si gelo teh punung gitu aing. Tega aing. Hek mau ngahan teraku makan kulit campur itu. Wah, nah Siap gitu. Marorowas kemana mana? Lu pamitan urang mah. Makanya pamitan rek ngit ka mana? Jeung sok. Rek nanaon make jeung pamitan ieu teh. Ya, ada orang merek milu kalau umur si Uwo. Milu diajak ku si Uwo, milu kalemburna. Ka mana sih, Wo? Teuing, kan kurang geus bete. Bisa warna punung kau yang dari gerok atau biji lah. Kalau Rek datang. Oh. Mana sih, Wo? Kali ku aingnya. Sia, Wo di mana wae sia aya ku aing. Paduli teh sia baeun ka aing punung, pokona main mah hadir. Aduh, anjir. Iya, jadi geroan Sia kenapa mau berangkas kita ke mana? apaan aing teh rek di lockdown aing isu. Lah aja makanya paling di geron rek datang. Punung. Aing puno apaan siap-siap urangnya di kuburan ini urang pamitan urang teh. Piraku sia mainnya jarang sarua. Sarua we jangan atuh yang Aing. Tuh lain hampura we nya bisi urang teu panggil deui engke teh da moal lila keur geus lebaran ge aing dikencarkeun deui atuh. Aing mau batur atuh. Geus hukum alam apaan aing bakal dicangcang ka bege jeung si ucong-ucongnya. Ulah we sorangan lah. Tapi neangan balad di teh. Tuh ka mana we mana mah laina keur fokus neangan eta teh nu geulis-geulis teh. Udah perlu maneh aing sarua. Engke geus lebaran ke aing ka dieu deui. Siapkeun we THR-nya. THR di mana ya kulit campur aing ieu gabung kieu patut ya. Si sangsara kieu. Cai oge nya diajak jadi bangsa urang keukeuh yang jadi manusia. Aya ke bagianna teh. Manusia mah kudu neangan duit, kudu maraban batur, ripuh mending jiga aing. Hayang awewe kari noong. Aing teu deuleu aing mah. Bae atuh lah kitu nya aing jadi kasena jieu ketiluan gitu. Aing Cong ya. Ada ampurannya. Aslina teh. Mana teh pan Jadi aing. kalau aing 1000 tahun sia karek 80. Rupa sia macam kolot. Atuh cong Jadi aing itu masih salah mana ya? Kali. Ayo sih. Ngalaleumpang sih lain bisa ngaleungit. Rek nyemula kantong urang. Nya aing ini bae ku kain lubung yo. Nyaan euy naringakeun ka aing ieu. Udah ya. Kari di jalan atulah. Weh tega ka aing mah mekelan. Nya sia mangko teh butuh duit bang sia. Ceban itu kan mai bisa cegat aing mana? calo. Ka bagi masker. Kan mai atuh bisi benang PSBB aing. Kan sia corona. Ampurannya Naik baleumpang nya teh. Dah kayaknya dah. Kok bisa ngaleungit cenah tapi butuh duit. ngalungit materinya. Ayo. Iya benar. Naringakeun ka aing. Karega aing saha batu di dieu. Baiklah balik nih. Batrawali nyapait nyapeuheur dari Bandung woi. Teng di puasanya. Sasaurannya engke mah. Wah, mana masuk ngajak godinnya. Bedak sahur. Saiton di antara kita. Aing mah datara ka bawah sakaba-kaba. Batur Batur puasa aing mah tara ngiluan datara ka bawah. halus tingkatkan. Kita we mau di mana? Lain eta randa si Nita kumaha nya? Apa maning apelnya mana mengalami Kan urang diberenya marana keur itu di gunung pas ngalah ngubar seureut. oh ini sila sayang pangi. Nah, mau kudu ngomongkeun rana eta apa eta mah cincuman urang sia. Rana nu mana? Urang mah teu apal. Matakna da mana mah kupar tuh cicing we di imah terus lain ulin mah jeung arurang. Ngojek. Ada ngojek. Ngojek pangalan. Eta mah
cuaca anjing kayak mah panas bu lamun puasa bu asli. Stop. Kemana mana? Naik ojek atuh ieu biasa orang mah gawe. Iya tuh teh. Lagi di dia. Dari dia wae teh. Nya iya aya piobroleun enggak sareng ieu. Can Maya. Oh can Maya kalem kala. Coba tulah nya panggil deui jeung tadi. Ya bab sieun kan. Siap. Mana Kang? Kerja euy. Kumaha deui ya tidak. Ieu teh. Di kita dicalik dinya. Ayo naon dia teh mila ada wasik dieu. Teteh atas gimana? Kulilingan. Kelilingan. Nyata aya rencang. Kebenaran. Baturan. Nya baturan tadi. Dari teteh eta sareng kita teh kumaha? Teh dituturkeun we ukur ka kunaon uik di kebun teh dituturkeun tuluy. Kadek teh ieu awur. Naon itu? Buka ajian. Oh, kamari ge diluluskeun. Geus. Hanya dukun gitu. Dukun. Kate kumaha kate teh. Sok jadi kabuka urang. Aik Kok mah jeung aki-aki. jeung urang nya. Lain teh ngeunang nyebut teh kenalan heula teh. Can kenalan teh. Ieu Dodi 17. Beusi. Kapul teh. Ieu moal ieu. Geus apa? Oh, ya yang apa tetanggaan ieu. Tetangga mana itu? Saat nami teh. Kita. Oh, Nita orang kota nya Nita. Oh, Geus bae teh jeung ieu we ngariung lah. Yung wit jadi dia ulah era-era. Era penjaga itu penjaga kampungnya. Banyak. Oh, asli. Tuh kampung sabelah-belah itu teu dijagaan bangsat. Coba. Ya kampung adieu dijagaan anger we kurang kenehnya. Bawa nama di bangsat nama. Kapayeuna mah nonton bantosan we nya sieun dituturkeun wae. Bantosan naon teh? Amin teh dituturkeun ku aki-aki itu. Mun hari sarang abi ngumpul sarangnya ieu barudak ieu jantan si aki-aki eta teh mal wantunan ka dieu deui. Ongko dileleuskeun geuning kusa itu. Nah, ayeuna mah tosnya abi tos Guru. ayeuna mah Nya tuh ayo kuy heula bisi mah. Eta milarian, ayo. Bisa. Ayo. Ke anjing. Mana Nita? Tuh. Alah, kane euy. Silakan ya. Mana heula? iya. Ayeuna tadi awewe mana? Apa we mang Balik. Urang ge pamayarkeun ku sabi teh. Kumaha aneh? Bisa teu mayar kitu mah? Kieu we. Mang Bandung ge. Sing nanti di ka urang. Ieu ki. Waduh teh. Kumaha? Mah ieu nu teu mayarna. Heeh, tah ieu. Ieu ki. Ieu ki ya. Teu balik. Kieu we ki. Apa ka si Neng itu teh ki? Nyaho urang ya. Urang bae tong mayar tuh asa. Apa imahna maneh? Sok urang teh bukeun tah. Ayo, Kan laki kana motor Ah, lagi si eta, usaha tah. Heeh. Sakit teh lurus ya, mangi ke jalan cagak. Nu belah dieu. Heeh. Tah imana teh belah dinya ki. Mau balik ke tunjuk sia. Punten atuh ki. Nah, ki. Aing. Geus Belah mana hayu ayeuna? Bisi kaburu burit Untuk yeuh. kali itu tuh belah Ki dinya. itu tuh aya naon ki? Tuh belah ditu ayo tuh. Tuh itu ki belah ditu ki. Ya. Kurang ajar. Ayo gancang lah. Antarkan akinya kayak mahal. Naon deui ya? Dibayar mah. Gampang tong mikiran mayar Atuh ieu. Paling daripada pelet sia. Bro. Antar Kemana ya? Cari tante Aul. Dati begini tidak ada teman. Mungkin ke sini kali ya. dulu lagi jalan apa nih? Kering teh. Tuh, ini apal orang nih. Baru udah kan dolek sakeun mah kalah nyiksa. Tapi kapeting kieu kumaha tuh? Rek mayar moal eta. Teu sok we gampang masalah mayar mah. Kali itu eta. Kali itu pilih mana sama mana. Kali itu lah cobaan lah ya. Oh iya atuh. Geus ah. Malir ki kita tadi yang Aing mau kebalegan itu. turun. Wani kieu budak namanya ka. Geus bayar kalau lah. Anjir, ku aing bayar sia tah. Tah, kalau pulangan
paduli aing mah. Kurang mau helm lah. Oh, ayo. Ayo ah. Aing kayak masih rom ah. Ya nyebut ke ieu. Nunya. Lumayan Aing ajar ya. Dicak itu kita nak ditagih deh. Aing teh nyepang saperak-perak acan aya. Mana di jalan balik aing teh nyaho euy. Jangan di mana tuh panggil deh aing mah. Bukan bah. Mana sok mah? Sawau. Ya sok kenal. Terus ieu. Ya. Iya mah euy nya hokieu mah. Urang tingali. Aul. Minum kamar teh. Cicing di atuh. Ampun aing mah Urang iruh lah kana. aing mah hayang karana Cicing di dieu. Mah teh kawan ka urang. sudi aing ka nu karayu patut aing mah. Teu hayang bae na ge panggil Oh, rumah. mana ayeuna mah? Saya sarua badag ieu. Ki badag we sia. Geus aing ngomong leuleus sia. Si Rus boga jurus ayeuna mah euy. Ka mana lompatna di euy? Aing kasih rom rek bebeja heula. Aduh, aing mah bek keluar di lockdown. Bek ieu kan kebararete kieu menewa batur. Menewa nu ka dieu ieu teh biasana si Ece sok ka dieu teh ka mana nya si Ece. Jungwe, Hei, mau kemana kamu? mau cari Tante Awung? Emang Di cari- rumahnya tidak ada? Cari kemana? Tidak tahu. Ya udah, ayo saya antar cari yuk. Ayo. Nih, hanya ngobrolin. Ya naon, Cek? Saya ulang tadi panggil jeung si Rus. Ya rewus. Heeh. Yai. Mi amit-amit kade sia maneh burik teu. Burik naon aing mah? Geuleuh anjing si rewus kan itu mani juga semprot heula destisikan itu tah si benang corona. Corona jadi kasep di ayeuna mah. Buka kacamata heula si rewus mah. Udah tadi dibuka di asa kasep cenah si. Asap piraku si rewus kaset tukang tipu kitu amit-amit aing mah. Oh, Jang balik. Jang. Nih jeung si Jung we. Nya. Nih, sangaran teh. Jung we. Aku jung we nih. Jung we di Korea gitu. Impor. Teh nyangkanya si Ece ieu. Oh, atuh. Ampun, bukan Pan urang baheula gaul jeung orang Korea atuh telepel jeung orang dieu mah. asa gelap ki gini nyanyi orang Korea teh nya. Oh, dirating ka keueum gitu ya. Keunah. Nyak tanah juga. Mana di mana? Tadi ada cenges. Geus ulin. Angin jeung si jung we. Oh. Nenangan gua cenah. Jeung keangan atuh. Bawa oleh-oleh dari Korea. Oh. Buatan teh. Oh, buat saya. Iya. Kan tante suka singesong. Oh, suka atuh. Wah, tinggal Coba dulu. Ya, bikin ke anjir Cara Ki cobaan atuh. Banyak terumnya, Cek. Moa atuh nu kitu mah ausnya eueuh kabalan eta. Nyobaannya. Geus atuh cobaan. Itu geningan, Cek. Tes. Ah, ya halus. Tah. Ah. Dah itu buka heula. Ah, senajang. Jeruk. Salah asal ge. Ya si Jung we biasa. Obat kamu. Oh, bawalannya baturan mana? Terus ya, Ah, itu teh. acus. Acusnya. Saya Jung acus. Sekarang boyo mah. Ah, iya buat dina Dia iya. teh nya. Ini di Korea ieu mah. Pokona bejana si Epul. Mau apa orang dia mah tuh. Sidik gila sok. Heueuh mana juga si Erus. Nya, boga budak si Erus ieu. Nah, si terusnya. Saha terus? Gimana? Urang karek ka dieu teh rek mentaan teh final teh ya. Naon mana teh sia montong bal. Nah, aku naon Tuh teh? patut deh. Montong bejakan carek tah, Jang. Nah, kenapa? Montong ditipu. Nah, mah gitu. Nya si dikit teh nipu, iteng tadi rek ngomong gitu teh bare gini Tuh, bejana matak tah ulah baru teh. bogoh ka si Erus teh. Geus atuh ayeuna mah kusare tewak si Erusna. Ini sebenarnya bikin ke urang bae. Ya kumaha gua. Atuh itu mah urusan uang, itu hayang nyaho. Rahasia. Rahasia. Rahasia-rahasiaan eta teh. Rahasia kaki-aki. Cidaen jam sabaraha Jam 10. Aduh, Belah mana? Nih, kita balik eta. Transparan urang. gua itu imah usaha saha si ieu keluar mah tuh. Ya tak tuh si Jung we kumaha?
Ah, tuh baturan heula we atuh dia karunya Iya, batur. Mana tuh cek? Eta balik ka imah itu can dikunci atuh. Oh, sok bisa bangsat lah. Baturannya eta di rumah ada Oh. tuh. Ya, kira tuang jeung we ju. Lain mana? Kemana wae? Karena kiri. Tuh digawe efek diliburkeun teu bisa balik urang karek ayeuna kamu ieu oge. Pantesan kamari-kamari Hayang we teu karumu tadi narek kinal teh. Emang kumaha bu teh? Ye, kena getal tanyakeun si Ade. Jangan ubar lebih kaleuweung karunya budak asruk-asrukan. Aku lah tuh gitu mah sarua Tuh. aku kan beka kita mau teh dengan Dengan cai cai. daun talesnya karek kapikir gimana teuing cai ngarepna talus. Udah bodoh kata toloyot teuing piraku cai napal dina daun talesnya mah grag atuh. Nya matakan direk ngomong ka itu ge efek ai ceuk ulang mah. Enggak montong ka ditu deui lah, tong ka ditu deui carek jang. Geus lah. Bisa bening baturan tah si Jung we kuatir tinggal. Udah kumaha mana enak? Jangan pakai bahasa Sunda. Saya tidak mengerti. Orang mana ini? Ya orang Tidak bisa bahasa Sunda. orang Korea. Oh, bener. Ya orang Korea bebunga sama juga orang Majalengka kaki. Majalengka mah oke eta sesa banget gitu Eta, kan. Ampun, asli salah. Korea. Kagak orang nanya. Oh, sok atuh. Jadi kamu mau gimana sekarang? Saya mau pulang aja. Kenapa pulang? Di sini tidak betah saya. Tidak punya betah. teman. Emang berani pulang sendiri? Berani? Ngomong sih juga Jadi ya. gitu ke bawah Tiga orang berani sih. Mengertiin kan? Goblok. Tong gitu bae bahasa Indonesia. Ayo Ayo teh pas ya. pulang boga gitu mewah mama bu. Jembe atuh. Orang dek ngomong. So, Besok mau gimana kamu? Temenin saya aja main. Bisa kah? tuh baturan we karunya. Udah gitu lah gitu batu nih. Tuh di baturan. Kepelihan orang gitulah. Bayu. Tuh. Nantilah main sama kita-kita. Kamu siapa namanya? Acus. Acus. Kalau di sini itu tikus itu. Tikus. Kalau di Korea. Kok anjir jadi dulu gitu. Sebenarnya mana? Anjir. Anterin saya pulang. Bisa kah? Katanya berani pulang sendiri. Iya berani cuman tidak tahu jalan. Karunya yang nantirkeun heula 71 maneh lah. Nanti dulu. Saya punya oleh-oleh buat tante juga. Dingin alhamdulillah. Euy, anyoy kat glowing kieu. Suka tidak? Nya suka tuh meureunana da jauh ti Korea ieu mah. Cik pakai atuh mah. Lain ku Coba masalah aja. alusna meureunana ku ieu mah. Wah, cuma pakai aku mana? Tuh, tingali kot alus. Kayak lah. Jadi juga si Blade gini. Kehela-hela ieu mah. Mamawa fisik dah. Tahan emosi mbak. Tahan emosi mbak. Alah, ngepoho aja. Kesedut bawa ini gue. Bawa ini gue. Ya, ampun. Udah tes talang teh yang digeplak wae ngomongnya. Gas tahan emosi mbak. Dadahu. Boknya. Iya dadahu. Jung we, hey, mau ke mana maneh? Si Ani, mau Gas aja. Aya naon ieu teh? Jung we, hey, mau ke mana kau? Mau cari tante Aul. Main halo kata jadi gitu. Siapa Sunda ini? Baturan karunya sisi itu. Di mah teh kitu we main kele cigi sorangan kanu tembok, mantul sorangan. Alah di karunya mana Aduh, gue? sih. Sianya ansori. Aing ansori. Sianya. Hah? Jang balik. Jang. Ning si Jung we. Tadi
Jungwe. Eh, Jungwe. Impor. Karena oleh-oleh itu. Tanya, kenapa di jalan ada ini? saya bawa oleh-oleh dari Korea. Ih, orang Korea, Korea. Asli nak. Nah, jika bebengetan majalah yang kaki. Jungwe. Ya, Jungwe. ya. Itu belum ngomong. Bicara Jungwe. Ya. Aing tuh kemana ya kumaha ya wicak gitu-gitu lah ditagih sih kurang ajar tebean aing nanyakeun ka saha ulun ngaliwat ieu teh kemana jalan balik Serian. Cingunggar dia. aing ngaboga adi kalah kitu patut ieu nu nyen mamalakna teh ceplek teh ya ku aingnya ya kumaha itu dilengit aduh aing mah kapina-pina teuing gablek adi teh kekarapang geus ngadoreksakeun aduh aing ieu tah nu matak jadi mamala teh ngababawa adi aing teh balegna ya ku aing urang jampean siahnya nya amaluna amalukum simulisnya mustetu ya ngomong siang sakitu sia tahu Tahu aja.